Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dongeng deui mitra-mitra pemirtub direncangan ku Mang Guru. Mang Guru bade mangdongengkeun deui neraskeun hanca carita anu katunda kalayan judul Santri Pinilih. Ieu dongeng karangan Kang Heri Supriyadi Cianjur. Panginten ayeuna teh nincak seri anu ka-70. Sok sanaos ieu dongeng digarap ku Mang Guru kalayan sing sarua basajan. Mudah-mudahan sasieun sabeunyereun sing ngajantenkeun panghibur kana kalbu, pangbeberah kana manah. Mitra-mitra pemirtub dongeng Mang Guru, sateu acan Mang Guru neraskeun deui hanca carita dina seri anu ka-70 ieu. Mang Guru bade kintun-kintun ka para pemirtub anu parantos masihan pairan atanapi komentar dina seri anu ka-68. Di antawisna wae kanggo Mamah Nur Hayati Bandung hadir. Teras kanggo Mamah Neni Pujasari Sumedang hadir. Manco Mang Guru nuhun atos ngadongeng deui saurna teh. Teras kanggo kasepuhan Pak Didin Jumidin Lujeng enjing Mang Guru tambi kasadayana para pemirtub. Teras kanggo Mamah Wiwin Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Lujeng wengi alhamdulillah atur nuhun Mang Guru subang hadir. Teras kanggo Kang Dede Rustandi alhamdulillah Mang Guru parantos aya deui. Mangga urang kaparayun deui. Teras kanggo Kang Ryuji Enmei alah nyambung langsung. Paluya Mang Guru miwah Kang Heri atur nuhun. Teras kanggo Kang Endin Saripudin patok besi subang manco deui. Amin hatur nuhun kana pidoana Mang Guru. Sami-sami Kang Endin. Teras kanggo Mamah Andri Maulana Karawang alhamdulillah manco selalu MGR. Teras kanggo pemirtub engal Kang Jemi Peters rahayu Mang Guru hatur nuhun Kang Jemi Peters. Teras kanggo Ismet Hikmat Effendi pemirtub engal di Tasik manco deui Mang Guru. Mugi asing sehat salawasna amin. Teras kanggo Kang Setiabudi Prung manco Santri Pinilih bari ngobdud. Teras kanggo Kang Laksono Hendro alhamdulillah hadir teras mangga keparayun sadayana. Teras kanggo Mamah Elhatman hiji opatilu hadir manco deui Mang Guru. Teras kanggo Neng Dokcan Neng Yulinda Belia manco lagi meng-meng mantap bah samiri meng. Meng-meng sagala ari Neng Dokcan mohon sok aya-aya wae. Teras kanggo Kang Radan Hartono Ciparai Bandung manco Mang Guru. Teras kanggo Kang Erik Sunandar alhamdulillah hadir deui Mang Guru hatur nuhun Kang Erik. Teras kanggo Kang Asep Dokomo Cikarang hadir Mang Guru hatur nuhun. Teras kanggo Kang Desar langsung nyambung Mang Guru hatur nuhun. Teras kanggo Nenek Ani Subang hadir saurna teh. Teras kanggo Kang Prabu Arjuna mantap Mang Guru hatur nuhun. Teras kanggo Teh Enji Pandeglang Banten hadir. Teras kanggo Teh Tami Malihah mantap 2 seri saurna teh. Teras kanggo Kang Rusan Maulana Cikancung manco Mang hatur nuhun. Teras kanggo Salsabila Cikupa Soreang hadir hatur nuhun. Teras kanggo Kang Regi Umbara manco lagi hei hatur nuhun. Teras kanggo Kang Dika RSBR manco deui Mang hatur nuhun sami-sami. Teras kanggo Kang Aep Karsim aduh dimaratonkeun Mang si Aris teh mohon. Teras kanggo Kang Irfan Sopandi mantap manco. Teras kanggo Abah Ade ti Muhammad Toha manco Mang Guru tur nuhun bah. Teras kanggo Neng Gelis Neng Linda Imut lanjut MGR hatur nuhun. Teras kanggo Kang Man hadir deui Mang Guru. Teras kanggo kasepuhan Pak Ade Sukarna hadir MGR. Teras kanggo Teh Dadara masihan jempol we mah jadi genep jempolna teh. Teras kanggo Kun Nyoto kaparayun saurna teh. Teras kanggo Teh Is Juliani manco tur nuhun Teh Is. Teras kanggo Grand Witchland masihan jempol sareng bandera Indonesia anu hiji deui bandera naonnya. Teras kanggo 28 Salsabila Niara Badani hadir.
Teras kanggo Teh Eva Novianti MP3 manco atuh Eva mah hatur nuhun. Teras panginten anu terakhir kanggo Kang Agus Somantri Pogot Garut. Panginten sakitu anu tiasa dikintun-kintun, pokona mah kumwe kasadayana para pemirtub di mana bae ayana. Sok kaparayun sadayana. Mitra-mitra pemirtub dongeng Mang Guru, mangsa Jang Atman jeung opat baladna geus ngariles dina palebah pengkolan. Si Kalung mah harita teh uplek deui jeung awewe anu boga warung. Sajeroning eta awewe cecarita teh paroman jeung sorot mata si Kalung mah atra pisan nembongkeun kareueus. Teuing enya atawa teuingan saukur jijieunan, malar anu diajak nyaritana beuki resep enggoning mere katerangan. Oh, ka putra lurah nikahna teh saha kitu jenenganana? Tanya si Kalung. Neng Yasmin, geulis pisan ujang. Nurug cupe we pokona mah ari jengjang aris mah. Ageto nikahanana teh. Damel panggungna oge pohara ageungna. Da bade nanggap sagala rupi. Saluyu sareng kapalae warga tah kitu ujang. Sanggeus unggut-unggutan leguk si Kalung meakeun sesaci kopina. Song mayar naon-naon anu geus dibeurina sarta anduk nama kebat bae ngagedig ninggalkeun eta warung. Teu lila antarana si Kalung geus nepi deui ka hareupeun buruan imah Kang Husna. Biasa bae leumpangna oge siga anu sieun ngondang kacuriga. Ngopi Kang. Celengkeungna Kang Husna ti tepas imah anu harita keur dariuk jeung Mbah Samiri. Kituna teh bari ngacung-ngacung cangkir anu keur dikekeweukna, malah mah dibarengan ku gugupai sagala. Geus biasa sok kitu ari urang lembur mah teu kasaha sok nawaran sanajan ka jelema anu teu wawuh. Pikeun sakedapan mah si Kalung tibang neuteup, bari jeung rada kurang kerung heula siga anu keur mikir, tapi teu lila kituna teh gura-giru bae si Kalung nyampeurkeun kanu gugupai. Bade ngopi Kang, upami bade ku abdi dipangdamelkeun nya, tanya Kang Husna siga nu hayang mastikeun. Ah moal, upami kenging mah bade nyuhungkeun cai herang wae, teu kiat hanaang ieu teh, tembal si Kalung sajeroning nyolongkrong ngajak sesalaman ka Mbah Samiri jeung ka Kang Husna. Nya sok tah eta oge cangkirna mah teu acan dianggo, ceuk Kang Husna gura-giru nyodorkeun teko jeung baki wadah cangkirna. Curuluk leguk si Kalung nginum siga anu nikmat pisan. Teuing nya hanaang atawa teuingan saukur api-api. Padahal mah basa di warung oge siga anu geus sareubeuh pisan. Imanya jeung rekamanya Jang, ceuk Mbah Samiri neuteup ka si Kalung. Tos nanaroskeun perkawis konyal abdi teh. Di pasar seueur anu pesen, nanging teu acan usumna saurna teh nembe karembangan. Oh, kanggo icaleun ka pasar. Mohon da teu acan usumna ieu mah. Paling oge opat sasihan deui, celengkeungna Kang Husna. Sumuhun. Ari kicu, cimanya ujang ceh. Ceuk Mbah Samiri mah siga anu keukeuh hayang nyaho di mana asalna eta jelema. Masih keneh ti wewengkon pasar ki. Mohon ngenalkeun atuh. Wasta abdi mah Udin. Oh, Abah Mas Samiri. Rada ngajenghok ka tembongna teh si Kalung mah mangsa geus nyaho saha sabenerna eta aki-aki teh gancang bae nyumputkeun semu. Abdi mah Husna, sok atuh tah wajitna, ceuk Kang Husna oge gura-giru ngawanohkeun diri. Kituna teh bari jeung ditungtungan ku ngasor-ngasorkeun wajit jeung anu sejena. Aduh, hatur nuhun pisan. Dupi itu kanggo naon? Meni seueur-seueur teuing nampolan suluh teh kanggo icaleun kitu? Tanya si Kalung. Kituna teh bari ngaderet kadua urang lalaki anu harita masih keneh pating garedok nampolan suluh. Sanes kanggo icaleun, kanggo anggoeun we kaleresan pun anak bade nikah. Oh, kanggo kapriogian hajatan. Sumohon, tuh pun anakna, tembal Kang Husna.
Kituna teh ditungtungan ku ngagilek ka Jang Aris anu harita ngurunyung ti jero imah. Si Kalung langsung manggut mangsa nempo dedegan jajaka anu anyar datang teh. Ari Jang Aris nama malah ngajengjen bari semu kurang kerung leuteup ka si Kalung. Teu sopan pisan, malah ngajantang gitu aya si mah teh. Ceuk Kang Husna rada ngagebes kanu jadi anakna. Gura-giru bae geus kitu mah Jang Aris nyolongkrong ngajak sesalaman. Sarta anu saterusna mah diuk digigireun Mbah Samiri. Oh, ieu tuang puter anu bade nikah teh. Maneh kasep pisan nya. Ceuk si Kalung rutret ka Kang Husna jeung ka Jang Aris. Mohon, si Aris jenenganna mah. Oh, iya Jang Aris teh. Name tarang ayeuna abdi mah. Ceuk si Kalung nolak-nolak ka Jang Aris. Sumuhun, dupi Pak Akas damang kitu, tembal Jang Aris ngan gebeg. Nepi ka pohara ngarenjagna si Kalung mah mangsa ngadenge panalek ti Jang Aris anu samodel kitu teh. Sabab eta jajaka teh siga anu geus nyahoeun saha dirina anu sabenerna. Ari Mbah Samiri jeung Kang Husna mah tibang rutret ka Jang Aris jeung ka si Kalung. Kituna teh kalayan teu sirikna ti kerung-kerung. Jung, jorelat, jeleng jeleng jeleng. Kalayan teu kungsi nembalan heula kana panalek Jang Aris, langsung bae si Kalung cengkat. Sarta anu saterusna mah ku jeleng-gajeleng jojorelatan. Ninggalkeun Mbah Samiri jeung Kang Husna anu nepi ka barengong sarta pating polohok. Ari Jang Aris nama tibang nyerengeh bari unggut-unggutan. Teu dari udag bah, ceuk Jang Aris gancang ngahulag. Mangsa nampo Mbah Samiri anu geus sagajeleng-gajeleungeun rek ngudag si Kalung. Saha anu bieu teh Riz? Tetep Kang Husna siga anu kebeku kapanasaran. Asa geus kawakilan siga nama ari Mbah Samiri mah teu kungsi milu tumanya. Tibang netep bae kalayan pareteup siga anu sarua panasaranana. Mata-matana Pak Akas, tembal Jang Aris pohara kalemna. Mata-mata Pak Akas, rek naon nalungtik urang. Da ari rarasaan mah teu boga urusan. Ceuk Kang Husna beuki kerung. Batan langsung nemalan. Jang Aris mah malah ngaret ka Mbah Samiri anu harita katembongna masih keneh bengong. Mangsa geus nyaho saha sabenerna lalaki anu cikeneh ngakukeun ngaran Udin teh. Janjen, anu bieu teh macan-macannya Pak Akas. Ceuk Mbah Samiri mah siga anu can percaya sapinuhna. Sumuhun, kedah langkung ati-ati bah. Ayeuna mah saena mangga we carioskeun ku Abah perkawis kajantenan di Mayakpak. Supados pun Bapak uninga kana jujutan perkara anu caleresna. Tetela geuning ari Kang Husna mah can nyahoeun kana perkara kajadian anu lumangsung mangsa Jang Aris nepungan Mbah Samiri ka lembur Mayakpak teh rek dirusiahkeun sigana ari asal nama. Mitra-mitra pemiar tub dongeng Mang Guru sanggeus ngarenghap heula rada jero ngan darak-dak weh Mbah Samiri nyaritakeun itu ieuna ka Kang Husna. Kituna teh bari jeung rada dilaunkeun mangsa cacaritana oge. Sarta meus-meus rutret ka dua lalaki anu harita masih keneh gudak gedok nampolan suluh siga anu sieun kadengieun. Kang Husna nepi ka bengong mangsa ngaragepkeun caritaan Mbah Samiri teh. Ari Jang Aris mah tibang unggut-unggutan bae siga anu ngabenerkeun kana sakur kekecapan anu kedal tina letah eta aki-aki. Astagfirullahaladzim, pohara pisan jahatna geuning pacama tehnya. Ceuk Kang Husna oge nepi ka gogodeg. Canggeusna Mbah Samiri rengse cacarita nama. Nya, eca pisan sababnya mah pangnya Abah langsung dibawa ka dieu ku Jang Aris oge. Pajar teh melang. Geus pasti Pak Akas mah moal eureun ngakalakeun. Ari maneh nampa beja ti saha? Bet siga anu geus nyaho kana naon-naon anu baris kajadian geuning Riz. Ceuk Kang Husna kurang kerung leuteup ka anakna. Ari Jang Aris mah geus beja deui atuh Jang Husna. Perkara anu kitu mah ceuk kudu dicanyakeun sagala. Da moal kahoncal ku akal urang. Ceuk Mbah Samiri gancang nempas. Mangsa nempo Jang Aris siga anu bingung ku pijawabeun. Unggut-unggutan Kang Husna oge ari geus dikitukeun mah. Mitra-mitra pemiar tub dongeng Mang Guru, ari si Kalung
sanggeusna ngarasa aman alatan geus rada jauh ninggalkeun imahna Kang Husna mah reg ngarandeg heula di hiji palataran anu pernahna aya di sisieun pilemburan. Untung aing bisa keneh lumpat. Bener-bener sakti geuning anu ngaranna si Aris teh. Bet nyahoan ka aing anu sabenerna. Paingan ceuk Neng Tina moal mampu nyang hareupan ku sorangan mah. Sabab buktina si Akung Kisarta jeung si Pelok oge nepi ka leleupas nyawa. Kitu garandang si Kalung. Kituna teh dibarengan ku luak lieu ka tukang pikeun mastikeun yen dirina taya anu ngudag. Jorelat, jeleng jeleng jeleng. Geus kitu mah gancang bae. Si Kalung neruskeun deui lalampahanana. Jeleng-jeleng jojorelatan ninggalkeun eta pilemburan sarta beuki lila beuki jauh ti Jatilinduh. Anu tangtuna oge lumampahna teh si Kalung mah make jalan pamotongan. Da ari make jalan anu biasa mah geus pasti bakal mindeng papanggih jeung warga. Dina mangsa kaayaan alam geus mimiti poek, si Kalung karek anjog ka hareupeun imah anu dijugjugna. Nyatana imah anu sok dijadikeun paniisan ku Pak Akas anu kiwari diareusian ku Bah Opay jeung ku nu sejena. Asa loba sendal geuning oy. Aya semah ti mana? Ari Pak Akasna aya eueuh? Tanya si Kalung kadua baladna. Anu harita sigana mah keur kabagean jaga di tepas imah. Aya, Neng Tina jeung bapana oge araya. Terus saha deui? Asa loba-loba teuing sendalna geuningan. Ulasan jawara jeung ulasan dukun anu diondang urus sampeurkeun. Tadi oge Pak Akas teh nananyakeun wae maneh. Teu kungsi ngomong deui, geus kitu mah gancang bae si Akung asup ka eta imah. Nyawe di patengahan kasampak geus loba jalma anu tinadang danana mah kabeh oge ala jawara. Lobaan jumlahna oge aya kana 30 urangna. Kabeh dariuk dina amparan karpet. Ari kursi jeung mejana mah teuing dikamanakeun. Teu beda we siga anu rek ngayakeun tahlilan. Geuning geus datang, kumaha hasilna? Bangsa si Kalung ngurunjung teh, langsung bae Pak Akas mah mapag ku pananya. Teu langsung nemalan si Kalung malah rutret heula neangan tempat diuk. Geek dina amparan karpet ngarendeng jeung Bah Opay. Kumaha hasil panalung ti kanana Kalung? Tanya Pak Akas deui siga anu geus teu sabareun pisan. Laras doh. Wahara saktina jejaka anu jenenganna si Aris teh. Abdi oge ujug-ujug kateguh piwarangan Pak Akas. Ye Aris sia, bet bebe jadi titah ku aing atuh koplok. Kumaha mun sumebar bejana ka jalma reas ya teh ha? Nepi ka ngagabeg sarta katembong siga anu pohara pisan ambekeunana Pak Akas mah mangsa ngadenge kekecapan si Kalung anu samodel kitu teh. Yeh, sanes abdi anu ngawartoskeun Pak. Cuk si Kalung nempas siga anu teu narima pedah disalahkeun. Nya kumaha atuh? Teu kungsi diengke-engke deui, ngandadak-dak we si Kalung nyaritakeun kajadian anu sabenerna. Sangkan Pak Akas teu salah sangka. Pak Akas jeung anu sejenna nepi ka pating polohok, mangsa ngaragebkeun omongan si Kalung teh. Berarti panyangking elmuna eta jejaka teh lain bantrak-bantrakeun, Pak. Wah, sigana mah nyangking ilmu anu pohara luhungna nya. Celengkeungna dua jawara meh patutur-tutur pisan. Yeh, lain berarti jeung sigana doi geus pugu eta jejaka anu ngaranna si Aris teh pohara pisan saktina. Matak si Akung jeung Ki sarta Ketut si Pelok nepi ka palastra oge. Ceuk si Kalung rutret ka anu cikeneh nyarita. Siga anu sieun sia mah Kalung. Sakumaha saktina oge ari dirempuk ku lobaan mah. Moal burung binasa sia teh deuleu. Ceuk Pak Akas gancang nyelengkeung deui. Sanes kitu Pak. Menggeus, pokona mah penting ieu keneh anu ngaranna si Aris kudu palastra. Nya, sabaraha urang balada teh Kalung? 10 urang Pak. Barudak keneh sadayana oge. Nanging numutkeun katerangan warga mah sadayana oge pohara pisan saraktina. Sakumaha saktina oge moal mampuheun ari kudu nyang hareupan 14 jawara anu aya di pihak urang mah. Jaba dibantu ku welasan dukun anu rek ngerahkeun puluhan jin andelanana. Ceuk Pak Akas susumbar siga anu geus yakin pisan. Puluhan jalma anu ngariung di eta rohangan meh bareng arunggut-unggutan sarta anu saterusna mah pipileueun cacalakatakan. Lamun si Aris geus palastra, mangka pikeun anu saterusna mah urus si Samiri. Ceuk Pak Akas deui. Kituna teh bari rutret ka sararea.
Oh, aya di bumi si Aris bahasa Samiri oge Pak. Cek si Kalung gancang nyelengkeung. Aya di gogobrog si Aris. Sumohon Pak. Gabeleg kasihon siga nama eta aki-aki teh. Matak pilu nyi ruruk jeung si Aris oge. Rupina mah sanes sieun-sieun teuing Pak. Nanging bade ngahadiran hajat nikahan si Aris dina dinten pageto. Si Aris rek kawin jeung saha kitu? Nepi ka pohara pisan ngarenjagna neng tina mah mangsa ngadenge kekecapan si Kalung anu samodel kitu teh. Poho neng, sareng putrana Lurah Jatilindu. Neng Yasmin upami telepat mah jenenganana teh. Ngan gebeg, beuki ngagebeg deui bae ka tembongna teh ari neng tina mah. Goblok, jadi anu dipoderan ku aing mah lain si Yasmin kitu. Kitu geurentesna hate neng tina. Kalayan paroman beungeut anu pohara pisan burahaina. Kunaon nyai? Cek Pak Akas kurang kerung neuteup ka pamajikanana. Teu kunaon Kang. Pokona masih Aris kudu modar sagancangna. Tembal neng tina. Kituna teh ditungtungan ku rutret satengah mere parentah kanu araya didinya. Pak Akas jeung anu sejena siga rada reuwas. Bangsa neng tina ngomong kitu teh. Eta meureun pedah jauh pisan jeung sesari. Anu asal namah teu weleh lungguh. Sanggeus babadamian lumangsung deui aya kana sawatara lilana. Peuting harita keneh welasan jawara barudal ti imahna Pak Akas. Sarta pikeun anu saterus nama siga anu hayang paheula-heula. Nuturkeun si Kalung anu jojor lelatan panghareupna. Ari welasan dukun mah henteu marilu, malah gura-giru nyiapkeun menyan jeung parupuyan sarta syarat-syarat anu sejena. Mitra-mitra pemirtub dongeng Mang Guru, ari di imah anu rek dijorag ku welasan jawara andalan Pak Akas mah nya di imahna Kang Husna. Harita teh siga keur ngayakeun riungan, jang didin Mbah Samiri katut 10 santri. Katembong aruplek siga anu daria pisan. Adi Nyi Iam jeung Kang Husna mah tibang ngaregepkeun kalayan katembong aya kamalang anu mapaesan paroman beungeutna. Sangkan teu ngaganggu sarta ngariweuhkeun ka warga. Leuwih hade urang papag di patempatan anu rada jauh ti Pilemburan. Cek Jang Aris rutret ka 10 santri. Haha, urang oge dek milu, tuman. Yang nonjokan beungeut jelema-jelema titahan si Akas. Cek Jang Didin siga anu embung tinggalin. Daguan we maneh mah deui imah, baturan kolot urang. Bahaya ari kudu langsung adu hareupan jeung jawara mah. Jang Didin tibang ngadelek bari nembongkeun paroman anu kuciwa. Tapi siga anu teu wani ari kudu ngabangkang mah. Tetela geuning para pemirtub, Jang Aris oge geus nyahoeun yen dina peuting harita baris aya jawara ti pihakna Pak Akas anu rek ngajorag kalayan dibarengan ku niat jahatna. Kumaha bah? Bade ngiring atanapi bade ngantosan di dieu? Cek Jang Aris ngareret ka Mbah Samiri. Jelas bade ngiring atuh jaju. Kapanyan ieu mah urusannya nya oge langsung sareng Abah. Jang Aris jeung 10 santri tibang nareuteub bari unggut-unggutan. Sing hati-hati nyaris. Papa mah teu bisa nyarek. Da memang ieu mah geus jadi tanggung jawab hidup. Bral geramiang, tumpes ka angkara murkaan. Anjeurkeun babeneran. Cek Kang Husna neuteub ka anakna. Hatur nuhun pisan Pak. Nadapi doana we ti mah kalih ti Bapak. Teu kudu dipenta perkara doa mah Aris. Ku mah didoakeun pisan. Sing salamet nya kasep. Cek Nyi Iam mah nepi ka ngembeng cimata. Mangsa ngomong kituna teh. Mitra-mitra pemirtub dongeng Mang Guru, sanggeus ngadarua heula babarengan. Bral Jang Aris jeung anu sejena naringalkeun imah dianteur ku paneuteub Nyi Iam jeung Jang Didin katut Kang Husna. Cag heula nya hei.